Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Aya dongeng saeutik mengenai Kiai Haji Zainuddin MZ. Sadajan simkuring hajat ngawinkeun seminggu memeh hajat anjeunna ka dieu. Hajat silaturahim kemudian ngobrol di asar tepi ka 9:30 peting. Ila lantaran aya anu ditanyakeun sababaraha masalah mengenai dirina. Tidinya lah mulai ngobrol mengenai tentang dirina, hiji hayang tentrem batin caknya. Seneangan guru sa Indonesia hartina encan aya nu pas jang pigurueun jang dirina sebab ngaguru teh kudu akur hate percaya hati. Ayalah baheula setahun ka tukang di Kalimantan Kiai Pijay sekumpul dulur kene ka Kiai Saman teh anu baheula ka dieu pengajianna saprovinsi Kalimantan mun nyana ngaji televisi acarana pengajian kabeh datang ka ditu nyana minta ngaguru siap lantaran hiji acara tama balik heula ka Jakarta neangan waktu khusus ngaluangkeun lah waktu khususnya ngajak ka ditu pas ka ditu kiyaina muriang pas di rumah sakit cuci darah menang sababaraha poe ka ditu deui geus di imah ngobrol di kamar dalam keadaan sakit akhirnya cuma silih doakeun hungkul tegung si ngaguru anu jelas ngan sakadar hayang diaku murid we sasalaman balik ka Jakarta teu lila maot tidinya lah nyana terus sababaraha provinsi di kabupaten nu kumanehanana dibidik di Surabaya Jawa Tengah na terus loba anu pinter jeung hebat ibadahna cuman nyana hayang anu pas kana hate hartina pas teh teu ngabobodo diri can manggih-manggih aju acara lah di Semarang. Pas acara di Semarang tahun ka tukang gitu, satahun ka tukang setelah Syekh Pijay teu aya. Panggih jeung hiji kiai di Semarang, cek di Semarang, Pak Kiai kalau mau ngaji berguru nggak usah jauh-jauh, datang saja ke Pasar Kemis Cilongok, cek Kiai. Aju didinya nyana sieun deuk dieu teh melalui saha ieu eueuh nu wau. Ai nu teu wau mah sieun, ai nu wau mah malah ngajebian Pak. Geus kitu bae watek jelema. Kabeneran ayalah Pak Haji Agus Salim urang kitu Bekasi. Keur pas acara di Kiai Haji Jamaluddin di Pandeglang diiringkeun ku Pak Haji Mamin ka dieu nyana ngomong saya pengen kunjungan ke Cilongok. Kunjungan lah hari itu di azhar terus tas asar ngobrol sampai maghrib, ba'da maghrib terus di suguhan dahar ngobrol sampai Isya berjamaah deui ngobrol deui sampai 9:30. Nu diobrolkeun ku nyana cak nyana saya juga sekali-sekali suka tahajud juga cenah Pak Kiai. Nah, saya nama ngomongna rendah. Sekali-sekali saya suka juga cenah. Saya setelah tahajud baca Quran, kadang-kadang zikir, tetapi belum menemukan enak.
Apa yang saya baca dalam kitab kok enak. Ini mah cuma hening aja, nggak ngedenger apa-apa aja. Bisa anda ngomong tukang pidato iya. Yang dimaksud enak itu enak ke hati, enak ke ruhani, sebagaimana ulama-ulama saya ingin merasakan itu. Cekulat itu saya juga sama, pengen cekulat. Kita cari aja gurunya, yuk seri, jangan ngarep ngetan, kula ngarep ngulon. Idinya cek mana nana, saya harus bagaimana Pak Kiai? Anakna nu dua titah keluar, jeung nu sejen mohon maaf keluar dulu ayah, ada pembicaraan penting. Cak anakna pasti mau kawin lagi nih ayahnya. Sadar itu banyak. Cekulat lalagaan kalau mau tentrem batin ya. Kalau yang lagi menjabat harus berhenti dari jabatannya. Yang lagi dagang harus berhenti dagangnya. Yang tani harus berhenti kegiatan taninya. Yang ceramah pun harus berhenti ceramahnya. Ini ngahuleng. Nyadakan ceramah itu kewajiban kita sebagai umat yang dititipi ilmu. Iya, cekulat ya, cuman berhenti juga sementara. Sementara belum bisa niat yang lurus. Oh iya ya, ceknya nanti iya. Udah saya siap ceknya nanti berhenti. Yang penting ada yang membimbing. Jadi gespol jasa. Tidinya lah ngobrolkan pondok pesantren sekula di Jakarta sepi Pak Kiai. Setelah tidak ada Kiai Syafi'i Hazami dan yang lain-lain, di Jakarta sepi dari kiai-kiai salaf. Yang ada adalah kiai-kiai modern, bukan berarti nggak bagus, cuman kurang bagus. Alangkah baiknya kalau Pak Kiai membuat pesantren salafiyah di Jakarta. Nyana obrol siap, kebenaran Pak Haji Agus dia siap memberikan tanah di Bogor untuk tahap awal 5 hektar. Jadi dek siaplah di Bogor nyen pendidikan pondok pesantren salaf, di samping eta di Jakarta ge di imahna sorangan endeknya. Jadi figurnya dek dipakai pondok pesantren salaf, nu dek di Jejeman di Jakarta, di Bogor mah mungkin ke seminggu sekali. Dek disiapkan pengajar-pengajarna. Geus paket di kula. Nanti kita bicarakan lagi setelah bulan Syawal, insyaallah. Terus hajatna ka dieu ngobrolila nyana ti nikah dugikeun ka hampir asar. Balik kabeneran kamari ieu rajaban ge sabenerna mah atuh henteu diundang ge endeu ka dieu. Ka dieu lah nyana ba'da acara nyana ngobrol sampai jam 2 di dieu. Ngobrol sampai jam 2 mun teu diajakan balik siga nama meureun datang ka subuh. Geus nyana balik, sanggeus balik malam Jumatna sempet nelpon deui, malam Jumatna nelpon. Dek ngalanjutkeun urusan kitu pondok pesantren jeung nyana geus ngomong waktu di dieu dek mulai ngaji minggu kuari. Minggu ini saya akan ngaji dan selanjutnya terus sampai Syawalna kegiatan-kegiatan ceramah. Kalau memang kata Pak Kiai harus berhenti dulu, saya akan berhenti. Jadi guys dek nurut jasa, malah ceknya ada tempat nggak jadi dalam majelis. Sekula saya kasih nanti deket tiang nanti. Seringnya lagi. Gitulah jadi kronologi perjalanan sekelumit nu sangat singkat. Zainuddin Kiai Haji Zainuddin MZT geus siap dek jeung pondok pesantren salaf jeung dek ngaji di dieu setiap minggu. Acara-acara anu geus asup undangan nyana geus dek ngomong ka anakna jeung ka protokolerna supaya minggu sampai zuhur
itu diganti, dihapus, dipindah karena ilah nyana siap jasa. Terus sering telepon, sering aya amanat jeung minta waktu khusus, jadinya nandek neangan ketentraman. Terakhir ngomong ceknya bulan Ramadan ini saya tidak akan ada kegiatan secara total, saya mau menenteramkan diri. Bener tamah ya, dasar kiai meureun geus aya tah pikiran-pikiran mengarahkan kelurusan ka ibadah. Sekian umur saya sudah tua, ngomong di Kulamaya 69 hampir 60 59 hampir 60. Saya akan betul-betul ingin menikmati ibadah yang sesungguhnya. Gitulah dongeng Kiai Haji Zainuddin MZ sekilas anjeun singkatna tetap luar biasa. Anjeunna dek ngaji ka dieu ruhna meureun geus lila ngaji ka dieu. Sebab jeknyana rekaman Pak Kiai melalui anak murid saya, anak buah saya, mulai dari maulid sudah ada. Di maulid kamari mulud, sirih mulud Jumadil Awal, Jumadil Rajab. Setiap ngaji minggu di dia selalu aya nu ngarekam nyana ngadengikeun. Tidinya lah terus nyana ka dieu hayang ngaji secara langsung jeung hayang berguru secara langsung. Rencana manusia tinggal rencana, Allah anu mutuskeun, Allah anu ngahukuman. Tapi nyana geus termasuk jamaah Cilongok. Entek urang doakeun sakali deui sebab hese urang neangan figur model Kiai Haji Zainuddin MZ. Lantaran ngomong narapi terus sangat ilmiah, teu pernah maur ngomongna. Hese sampai dijuluki Kiai sejuta umat. Kukula dia omong Kiai nyana. Dulu waktu Kiai masih ceramahnya masih muda, ceramah masih muda, hasilnya luar biasa. Apa itu cekiana? Terdengar dari ucapan seluruh masyarakat hasil ceramah Pak Kiai, yang mabok berhenti maboknya, yang judi berhenti judinya, yang zina pun banyak yang berhenti zinanya, termasuk yang maling dan yang korupsi pun alhamdulillah banyak yang berhenti. Itulah suara di masyarakat. Makanya demikian sekula pasti ada ikhlasnya, walaupun mungkin 50% kurang atau lebih sedikit seseriannya. Nah iya sekian nanti. Tapi akhir-akhir ini suara ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ lain asumsi dari masyarakat. Hasil daripada ceramahnya alhamdulillah telah kebeli rumah mewah, mobil yang mewah, dan berbagai harta. Itulah suara dari masyarakat. Akibat tidak ada ikhlas. Seserian jenak. Nah, sekarang mau kembali lagi ke aslinya, ke semulanya. Jadi ceknya justru itulah sesungguhnya saya terjun di film Nada dan Dakwah, di Golkar jadi DPR, dan di partai sebetulnya niatan saya dakwah Pak Kiai. Allah yang Maha tahu, cuman cara saya dakwah seperti itu mungkin dunia saya mencoba. Tapi ceknya ternyata ketika saya jadi DPR nggak bagus itu Pak Kiai. Apa tuh nggak bagus? Waduh, banyak kemasan ya ceknya. Nggak bagus. Kiai yang jadi DPR blon ceknya itu. Pak Kiai serba blon. Ya kemarin blon juga ceknya. Lalagaan jadi aduh. Gak bagus ya DPR Indonesia, bukan apa partainya, tetapi orang-orang yang melaksanakan. Dari sekian teman saya nggak ada satupun yang mulus. Dengan demikian saya tetap memilih untuk keluar dari partai. Perjuangan saya kandas dakwah di partai, masuk di film. Ternyata Kiai mau mendingan kayak kita aja sekarang, kayak di sini ceknya ngaji aja, nggak bagus ceknya. Pemerintah nggak ada yang benar ceknya.
hampura besi di aya pemerintah nu di dieu mah nu setengah bener ya. Insyaallah jadinya ngarasakeun sorangan seperti eta lah. Cukup sudah saya selama perjalanan hidup saya jiknya dakwah saya, sebab dari kecil pun saya punya bakat dakwah. Saya udah luar biasa perjalanan dakwah, maka saya sekarang akan kembali jiknya ingin mengelola anak didik pondok pesantren sesuai dengan nasihat Pak Kiai. Tadinya saya antara modern dan salaf. Tapi setelah saya diberi masukan oleh Pak Kiai, saya memilih salaf. Pasti insya Allah caknya. Sebab cakulada kalau mau cari akhirat dan dunia, bahkan lebih besar dunia, pondoknya harus modern, harus jadi yayasan. Itulah yang dicari, 70% dunia, 30% akhirat. Mau ngomong bagaimanapun, mau bicara bagaimanapun, begitulah prakteknya seperti itu. Dan kalau mau lebih besar akhirat, harus pondok pesantren salaf. Cikulate mobil sudah punya, rumah sudah punya, ala kadar tanah sudah beli. Untuk apalagi kalau sekarang masih cari dunia, nanti dikutuk Allah. Cikulate gitu. Iya ya, nanti kita ditanya jangan nanti. Iya udah salap aja, sasalaman jeung kula 9:30 nyanandek balik, siap saya akan membangun insyaallah pondok pesantren salaf. Yang penting Pak Kiai bersama-sama saya di belakang saya, dan saya akan ngaji setiap minggu kesini. Bahkan nyana geus Noel ka Pak WH nanti saya ikut ngaji sama saya. Iya atuh kunaon hubungan jeung WH nya. Jadi ngaji kan ngajakan KWH mah pengajian terakhir. Ayeuna nama mulainya dek ayeuna sampai terakhir Syawal dan selanjutnya. Tetelah mementak haju kula rada leungiteun teh niatanana anu luar biasa, ingin mengelola jeung dakwahna hayang terus sampai akhir hayat. Sebab ceknya saya diberi bakat oleh Allah dari kecil, memang sudah ada bakat. Gitulah sekali deh orang doakan kepulangan Kiai Haji Zainuddin MZ ke rahmatullah sesuai ejeng nahnu diucapkan ku Kangjeng Nabi wala taftinna ba'dahu. Mudah-mudahan ulah jadi fitnah di Jakarta dan sekitarnya setelah kepulangan Kiai Haji Zainuddin MZ. Mudah-mudahan umat tetap aya nu ngabimbing di Jakarta khususnya, umumna se-Indonesia aya nu mere pituduh jeung petunjuk anu kaharti ku urang kabehan jeung anu tegar ku urang kabehan, ulah jadi kalut setelah teu aya anjeunna. Bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza bi ghairihi wa kadza ya ikilah iki wa kadza bi ghairihi wa kadza lan halika ya ikilah iki wa kadza lan halika ya ikilah iki amdun bi ghairi kalawan liyan maqatar
Intawarma lamun ari mubareuh ya si wong wa ta'ala malan ari malaraya wong atamata malah mati ya wong Fa'ilam yazhar asarun wa mata fil hal maka lamun ora lahir apa tapak wa matalan mati ya si wong fil haling dalam pada tumuli fasyibahu amdin maka iku syibih amdin wakila landen ucapakeun apa lapad amdun iya iku amdun maha wakila landen ucapakeun apa lapad la syai'a ora sawiji wajib walau gorozahalan lamun nancebkeun ya si wong ha ing ibrah fi malayu limuing dalam barang kang ora nang ngalaraakeun ya mak kajil yakbin kajil dati akbin kaya kulit kini fala syai'a bihalim maka ora sawiji-wiji kumujud kalawan walau habasahulan lamun yang kerja si wong haing sakhos wa manahulan nyegah ya wong wing sakhos at'ama ing mangan wa syarabalan ngombe wa talabalan nyupri hatta mata malam mati ya sakhos Fa'in madat mudatun maka lamun ngaliwat apa masaya mutu mitluhu kang mati apa umpamana sakhos biha ing dalam mudah goliban dalam galibi juan kena arah-arah kaluwen naw atasan atawa kena arah-arah ngelak Pamdun maka iku maha arane Fa'ilam yakun bihiju'un wa atosun maka lamun warana nabihi ku tetep kalawan sakhos apa ju'un keluen wa atosun lan ngelak sabikun kang andingini fasibu amdin maka iku sibi hamdin arane wa in kana ba'dujum ngaji mun kieu bae datang ka zuhur parae hasanna wa in kana ba'dujum wasinan lamun ana bersetengah keluwen lan ngelak wa limal habisul hab lan waru sabal habisukang yang kere al-halaing tingkah famdun maka iku amdun arane wa ila fala fil azhari wa ilam yalam fala amdun dalam mungguh kaul azhar Sadajan urang neraskeun pangaosan urang bacakeun heula Fatihah ka para karuhun para almarhum nutos mayunan urang marga hiji
kahiji Buhajah Sarmah bin Sani, dua Bapak Muhammad Rais bin Asini, Pasar Kemis. Kemudian meninggal dunia Wasim bin Ma'in tanggal 28 Muharram, buaran menggah paku haji. Kemudian Sim Abdin Nami Hairuman bin Ibu almarhum Sohani nyuwunkeun duana. Gaduh musibah yani kacilakaan ke dinten Minggu tujuan rek ngaos ka dieu ke Cilongok. Di jalan tabrakan ku kituna disuhunkeun. Wafat hari Kamis malam Jumat Nuraini bin Haji Amporan Cikupa. Keluarga tokoh Mas Haji Tabrani. Kemudian Haji Saning bin Saruna Harisna tadi kurang diaos ke namina, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, caangkeun di kuburanana, pasihan nikmat kubur ku Gusti Allah. Termasuk Bapak Haji Thohir anu rutin tiap minggu ngaji, aslina orang Tegal Angus, icing di Legok pupus kamari inten alas. Kemudian utabdi kenging musibah tu urang doakeun mudah-mudahan dipasihan kasobaran ku Gusti Allah, pasihan kakuatan ku Gusti Allah, biasa enggal damang deui bisa ngaji sabihara-sabihari jeung urang di dieu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya mah pertanyaan Pak Kiai, saya mau tanya, ada istri saya selingkuh, suami tidak tahu nyampe hubungan badan, apa suaminya ikut dosa atau tidak, apa istrinya harus minta maaf apa yang telah diperbuat oleh istrinya. Saya menukiki ditanya, soal dosa manteu kababawa salakina mah sebab dama pribadi, urusan pribadi deui. Kecuali lamun ku salakina diantep atawa dititah. Oh malam minggu ka ditu lumayan 1.000-2.000. Neraka itu salaki kata soal minta maaf atau kudu ka salakina lamun bakal fitnah, tapi lamun bakal fitnah teh kudu saya hem ku sorangan kebejang ceng-celengan di akhirat itu bae mah. Adapun salakina haju nyaho kumaha tindakan salaki terserah, dek diteruskeun bae rumah tangga nama enggak, dek gesan bae eueuh masalah, tergantung kumaha bae. Kitu tamah. Kemudian ieu mah Fatihah deui sing hasil
Ieu manon ye Bahagia rek nanya aya di kampung onom seorang ustad anu ngaharamkeun zakat fitrah ka pamarentah. Tolong pangjelaskeun sia kakarak ngaji meureun. Unggal dek puasa ngajelaskeun. Atawa ngajina sia ngees bae. Zakat fitrah eta wajib hukum nazarwa jeung salat jeung zakat nu lain ge wajib. Zakat eta aya masrobna 8 innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Amilin mualafah terus 8 eueuh pamerintahan di jerona eueuh baca Qur'an kuari ke pemerintah lain pemerintah amil zakat pemerintah ngabentuk amil zakat jadi nggak zakat ke pemerintah teu saharap kadangnya ku cilisia ngadenge nasi ku dengkul bae ngajina tuh benta ngajina ulah sokos kiai Golkar teureum bae dina Qur'ana ngazakat ka pamarentah danyekeun ku ceuli haram atuh aya teh kuari badan amil zakat dibentuk ku pamarentah lain ngazakat ka pamarentah mun ngazakat ka pamarentah teu saharam kadenge ku ceuli sia tarolol sia mah zakat ke pemerintah di Quran di hadis haram zakat ke pemerintah siata ayo lain ke pemerintah badan amil zakat menang bentuk pemerintah ulah salah ngomong ke pemerintah mentesa badan amil zakatna memenuhi syarat ente di urang ente naon sababna nu disebut amil mendata aya sabaraha nu kawajiban ngazakat didata ku amil zakat sabaraha fakir miskin nu bakal dikembalikeun ieu zakat ka masrofna gawe ngaranna lain ngecedog di kantor digawe amil teh wong kang migawe badan amil wong kang migawe in zakat kadengen teh ku celis ya bongan sia nanya wong kang migawe amil teh lain wong kang nikahaken aduh supaya jelas ya pan urang ngaji data ku badan amil zakat sabaraha nu wajib ngazakat di Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Cikupa, Blaraja, kumna sakabupaten geus aya pagawe data sabaraha fakir miskin termasuk rang dangora nukolo tapi nu aya caian keneh eta pagawean bas teh beres set cokotan mawa karung badan amil zakat dibagi rantingna ka kecamatan ka desa nyana nu kudu datang ka unggal imah utusan pamarentah mawa karung data sabaraha paksa nu teu daek ngazakat teh paksa wajib ya nu mampu eta ngaranna tugas amil beres bawa ka kabupaten atawa ka kecamatan didinya bagikeun deui ku amil panggul deui ku nyana sabaraha nu kudu dibere zakat tak sah ngazakat ka badan amil zakat nu model kos kitu menurut
aturan agama Islam nu kitabna Al-Qur'anul kadengen teu ku ceulisian zakat ngaranna ibadah nami zakat ngejentul di kantor bae tuh dek irah gawena ayo dek dibawa ke kabupaten kok teu pernah ngadenge fakir miskin kabagian ieu keur carita Al-Qur'an keur carita bongan sia nanya ka aing mun teu dijawab aing doraka cenah eta kudu di ka masjid-masjid kan salah musola salah BHS saya bakir carita lo bakir fakir miskin nu kudu disalurkeun zakat eta ka masrofna sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim eta secara global kos kitu ieu lain zakat ka pamarentah eueuh di Qur'an eueuh di hadis eueuh di kitab ulama aya bebas dibentuk ku pamarentah tapi sesuaikeun jeung aturan-aturanana gawe ngarikrutna jeung ngabagikeunana sesuai jeung aturan tah kula mangan ngabejakeun doang besi hayang nyaho aslina kos kitu adapun teu sesuai jeung aslina tanyakeun ka ditu ieu mah nyaharitakeun aslina pembentukan baz kos kitu menurut aturan mazhab Syafi'i jeung berbagai-bagai mazhab kos kitu tah tinggal kula deuk nanya akur henteu di urang isya beranian sia nyebut henteu tangkep sia tinggal lain kudu ditangkep benahi atupan ieu nagara urang pamarentahna mayoritas Islam masyarakatna mayoritas Islam mun ditanya kabeh ge sieun ka neraka hayang ka sorga bupatihna gubernurna camat ka hansip Tommy sieun ka neraka atuh lain kudu ekstrim lain kudu haju pamarentah degeng perbaiki benahi jakabeh ge ieu teh beragama Islam yu urang benahi nagara urang minimal sakabupaten Tangerang saprovinsi Banten supaya rapih lain haju kudu kiai nu bener teu beres teh kiai tidak sesuai dengan aturan pemerintah nak nu kudu dirapihan jasarua urang pada hayang ridho Allah subhanahu wa ta'ala mantap naon bahas atuh di DPR bahas atuh di bahas atuh sia seuri di depan atuh bahas sok sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim buka kitab gitu benahi jakabe ge mun ditanya camat sieun ka neraka polisi sarua abri kitu kene eksekutif atuh sarua pelaksana daripada sodoran itu legislatif atuh sarua bae sarieun ka neraka hayang ka sorga geus atuh benahi sesuaikeun jeung aturanana ulah acak-acakan saukur sakitu ajeuna moal ngadenge mangga leg-leg engke di ditu di akhirat sok ka ditu sakitu hungkul tah abeh nyaho ditanya naon kitu bongan sia nanya tah pas kitu tah pertanyaan sia pasti sia ieu greget ka kiai nu ngaharamkeun nu bener sia nu goblok Abah jawaban itu malah mengingat di kampung saya banyak saudara-saudara kita umat Islam yang ikut merayakan tahun baru Masehi
dengan membakar petasan, kembang api, dan juga kegiatan-kegiatan maksiat lainnya. Bahkan diantara mereka ada ustadz dan orang ustadz Golkar dan orang-orang yang sudah punya pangkat haji Golkar. Untuk itu tolong dijelaskan sekali lagi hukum merayakan tahun baru yang seperti itu. Atuh temen teu kudu heze-heze ieu dititah apa henteu ku agama enggeus sakitu. Lamun dititah mana ayatna mana hadisna, lamun henteu atuh kasia-sia doraka eta mah. Ye nyeuna ge milu masalah ye. Aduh, iyalah jang ningali kumaha datang ka mana ieu mempertahankan akidah, mempertahankan kesucian agama, ternyata atuh kos kadari Aram memahami makna Al-Quran itu hukumnya fardu ain apa fardu kifayah. Memahami makna Al-Quran mah itu butuh mantu fardu maca na nu dipardukeun ge fardu ain Fatihah. Fardu ain mah anu tiba ka tiap-tiap hulu mun teu bisa doraka. Eta Fatihah lantaran jang salat unggal poe sapoe sapeting minimal 5 kali yakni nu farduna tambah nu sunat. Adapun memahami makna Al-Qur'an tergantung kebutuhan. Lamun orang butuh jang pembahasan misalnya zakat atuh wajib jang umum fardu kifayah atuh lamun teu mah membahas soal salat wajib membahas soal puasa dan lain sebagainya wajib lamun diperlukeun mun teu diperlukeun atuh henteu ngan maca nak nu wajib ain bagi jelema anu geus akil balik sakitu. Bagi jelema anu maha makna Al-Qur'an kemenang ku otakna sorangan kudu make hadis. Makna ayat ieu dijelaskeun ku hadis Kangjeng Nabi kumaha. Hadis Kangjeng Nabi hese dijelaskeun ku ucapan ulama. Ucapan ulama hese lantaran mujtahid na iyalah dibahas ku para kiai-kiai nu mampu nu menguasai kana istilah-istilah sebab aya istilah fikih disebutna mustalahat hadis, mustalahat Quran, mustalahat fikih disebutna usul-usul fikih. Tah kos kitu jadi hese nyaritakeun makna Al-Qur'an lantaran lain kudu dihartikeun ku otak urang kalam Allah. Boro-boro ngahartikeun karak macana ge haju ngapae asal ngadengen nu maca Quran we hees atawa urang maca haju hees bae ca Quran teh bu aing dianggap obat tidur ku sia hees Quran berat Quran. Entak jelema nu dibere dibukakeun hatena daek maca Quran eta geus bisorgaeun jasatan. Atawa daek ngadengikeun Al-Qur'an, daek ngahartikeun ngadengikeun geus pohara teh mah. Meunang taufik ti Gusti Allah ngadengikeunana doang ge geus pohara. Komo bari maca. Panjang cerita Al-Qur'an. Urang neruskeun masalah pembunuhan ngabunuh aya 3 rupa
hiji aya ngabunuh kasalahan mun tengah maksud kanu dibunuhna katimpah urang keur naek ragag nimpah nu dihandap kasalahan wa urang malang kenaon bae kemudian aya jelema liwat kasalahan atawa urang nembak manuk ternyata di luhur aya jelema kasalahan keneh atawa urang kitu nuar tangkal kayu ai praktea dihandapna teu kadeuleu aya jelema liwat deui bae gubrak ninggang kasalahan teu kudu dibunuh deui tamangan wajib bayar diat. Nomor kedua aya ngabunuh ngahajain qasadaha bima yaqtulu goliban lamun ngamaksud migawe ngabunuhna ditujukeun ka jelema nu rek dibunuhna make alat nu biasana osok maehan sok ngabunuh kaya ning pistol, bedil, golok, pedang jeung sajabana kaeta kakara kisos. Nomor katilu kasalahan lain ngahaja lain tapi sarupa jeung ngahaja syibhul amdi di mana-mana ngamaksud cuman ku alat nu biasana henteu maehkeun kaya ning nyana ngagebug make leungeun lalaunan atawa make pecut atawa make tungked golepak paeh syibhu amdin sarupa kana ngahaja teu wajib kudu dipaehan deui. Jadi maehan anu kasalahan teu wajib kudu dipaehan deui. Maehan anu sarupa jeung ngahaja teu wajib kudu dipaehan deui. Nu wajib dipaehan deui mah nu ngabunuhna ngahaja tah eta wajib dibunuh deui. Lamun ieu dilaksanakeun di negara urang moal aya pembunuhan jelema ngabunuh-bunuh deui aman bakalna cak saha cak Quran teh cak Gusti walil qisasi hayatu ya ulil albab bu panjang dongengna cek ahli bilaga kos kitulah walil qisasi tetap karena kisos sartina lamun dilaksanakeun hukum kisos bunuh deui bakal bukti hayatun kahirupan anu jujur nu adil loh jinau ya ulil albab he nu baroga akal sampurna laksanakeun gegera di negara bunuh deui mun anjeun hayang kaasup kana ulil albab nu boga akal sampurna. Lamun di sebuah negara kemudian ngabunuh teh dibunuh deui berarti teu baroga akal nu sampurna. Cara di Vietnam mah ngabunuh teu dibunuh deui lantaran teu sampurna akalna. Ai di urang mah atuh ai dibunuh di urang mah kos kieu bae kitu nah ta ieu carita pembunuhan tinggal selanjutna lamun ceuk kamari Zaid nojos ki Umar make jarum ai nojosna ditojoskeun kana biasana nusok paeh kaya ning ditojoskeun kana embun-embunan atawa kana kitu urat beheung ta eta sanajan make jarum nu leutik
lantaran ditojoskeunana kana nu biasa ngabunuh eta termasuk kana amdun bae. Wa kadza bi ghairin tawarrama wa ta'ala mahatamata ilam yazhar asarun. Itu kene kaasup kana amdun bae lamun Ki Zaid nojoskeun hiji jarum kaki Umar ditojoskeun na lain kana nu biasa osok maekeun kayaning lain kana embun-embunan lain kana tulang beheung atawa urat beheung ditancapkeunana kana bitisna atawa kana pingpingna jarum ditojoskeun kana bitis jarum ditojoskeun kana pingping jarum ditodoskeun kana leungeun pan eta mah di luar kebiasaan sok maehkeun tamah paling ge ateul doang tau paling lamun urang itu ngawirid hizib Rifa'i teh Ahmad Kabirur Rifa'i waliullah kutub atawa Ibnu Alwan kutubul aulia nyana sumpah saha jelema anu ngawirid ilmu kaula ieu hizib kaula kukula didoakeun supaya ulah sugih supaya ulah boga harta lantaran ieu menuju ka ridho Allah hendak diwaririd ku jelema hizib Rifa'i biasana susah bae sumpahnya tayana diwirid lagi dicai ngawirid lagi ngeueum sakieu menang 40 poe bebeja ka guru ditesna ditonjok pake jarum mun masih kene keluar getih can jadi wirid deui sia mun teh kiri tonjok pake jarum teh cabut teh keluar getih jadi nah naik berarti wirid 10 poe 11 poe terus saraton sampai selesai beres wiridan hizib Rifa'i tembak des kotok nu ditembak nang mana urang eta istimewa hizib Rifa'i mandak anu jadi geng Tanjung Priuk baheula ternyata ngebogaan hizib Rifa'i nu ngagebogaan nu jadi geng di kitu grogol baheula eta teh urang Pandeglang boga hizib Rifa'i itu kene zaman baheula nu jadi geng di kitu pasar sayuran tenan garang-garangna induk eta ge sarua boga hizib Rifa'i teger hizib Rifa'i mentak kurang kulon mah lamun aya nu nang tangan buka dada kajenting aya 3 ge buluna buka pilih ku sia di belah mana sia ngadek aing ngagolok aing nembak aing mun geus jadi hizib Rifa'i teh kos kitu teh ieu keur carita ditonjok teu naon ces but paling keluar nu putih-putih doang teh eta teh dicekel ku para jelema-jelema anu neuk ngalalana ka pakotaan tah eta mentak sing ade ngawirid ge lamun dikulah sorangan beulah kulahna di sumur kadang-kadang beulah sumurna istimewa tah mah eta hizib Rifa'i kuari ditonjok make jarum cek cabut pan eta mah sapira jarum tapi kebel-kebel ngagedean bareuh sageus da bareuh nyeri seminggu bareuh nyeri paeh ku jarum doang paeh batur mah ku ditembak ke teu naon nyana ku jarum is dead ya tuh gitu bae eta mah paeh ku sebab eta ngahajak keneh ka asup ngahajak keneh ka asupna hendak eta wajib kudu dibunuh deui masyaallah nah iyalah
wakaza gitu kene sarua jeung amdun bae bigoirihi nonjokeun jarum ka lain paranti enggon paeh itu ge intawaroma lamun haju bareuh wa ta'ala majeng nyeri hatamata hingga paeh eta jelema asup kana amdun bae. Masyaallah, masyaallah. Pailam yazar asarul wa mata fil hali pasibu amdin Zaid nonjokeun jarum ka tonggong Ki Umar cas cabut deui. Eueuh pangaruhna naon sugan aya bareuh teu sugan aya nyeri teu. Eueuh tapak-tapak jaruman sama sakalingan rada ateul doang. Ai praksa jam 2 jam maut ta eta maka asup kana syibhu amdin artina kaasupkeun kana sarupa jeung haja teu kudu dipaehan deui ngan wajib bayar diat 100 onta. Lala waranya urusan nyawa mah masyaallah sing hade. Wakila cek sakaol ma eta ge nu kitu ge amdun bae kaasupkeunana berarti paehan deui wakil lala saya cek sakaol ma lain amdun lain sibi amdun teu teu aya naon-naon sapira ku jarum doang teh kumaha lamun ditojoskeunana eta jarum teh kana anu biasana henteu aya pangaruh. Wow goroza lamun Zaid nancemkeun jarum pimalayu limu kana anggahota anu henteu nyeri. Contona seperti nonjokeun kana kulit akbin keneung mapan ayana ditukangeun dampal pan eta mah tilok aya pangaruhna naon lantaran eta mah atuh sarua jeung lamun di kuda mah nu kitu mah ngaranna teh ngaranna calakutik. Lakutik pun di kuda mah, di kuda mah pun biasa lagi osok di bersihan, make peso pan salah kutik teh, make peso dirapihan, budak kori mentenya hui, make peso rusak ke, tak salah kutik tenan, kuari ge bangsa orang sepatan mah, anu osok naon gitu ngaranna kararandal teh. Eta teh nu kitu ngaranna rorombeheun atawa ai kapal teu boga disebutna kakapaleun. Eta sasanggaleun kakapaleun osok make peso. Jadi pangaruh teh maka ai nojoskeun ka dinya ta eta. Lamun nojoskeun ka dinya kajil diakbin pala syai'a jadi teu aya naon-naon da masa-masa kali pala syai'a kali. Zaid seorang polisi, nah polisi ya, ibrak nangkep jelema sel, sanggeusna di sel diantepkeun bae ku polisi. Dibere dahar henteu dibere nginum henteu nyana unta enta neangan kaluarga teu meunang sapoe 2 poe 3 poe dibere dahar henteu dibere nginum henteu nyana menta teu meunang kana sejen ngagolepak di jero penjara di jero sel. Kumaha eta hukumna? Walau habisahu lamun Zaid nahan Ki Umar wa manahu kemudian nyegah ka Ki Umar atau ama wa syaraba talab dahar nginum teh dibere bahkan menta kaluar neangan dek meuli ge teh dibere hatta mata sehingga paeh kumaha tah lain madat mudatun yamutu misluhu fi goliban ju'ana wa san bahamdun maka lamun ngaliwat masa nu memang sakitu poe teh galibna teh sok paeh berarti maehan ngahajat ta polisi teh maehan ngahajat tah atawa lain polisi urang bae
urangku kehil na kaki Umar lantaran Ki Umar teh padu jeung anak orang tanggap Ki Umar cokot asupkeun ka kamar kemudian dibere dahar henteu dibere nginum henteu nyana neangan ge teu meunang pokona mah geus disekep di jero kamar sapoe 2 poe 3 poe 4 poe 5 poe 6 poe dijeuleuh jengker di jero maehan ngahaja atuh eta mah lantaran galib-galibna kekuatan manusia eta menurut aturan tikih 3 hari 3 poe eta teh lamun 3 poe teh dibere dahar paeh eta teh geus termasuk ngahaja lamun kakarak sapoe doang mah teh dibere dahar sapoe sapeuting paeh henteu teman teu ngahaja tamah encan tamah encan kaasupkeun ngahaja ieu mah lamun geus leuwih ti 3 poe batasna 3 poe teh dibere dahar teh dibere nginum teu dibere neangan ge teu meunang manehanana disekep 3 poe ting paeh ngahaja berarti kaasupna paehan deui Masya Allah eta cenanya nambah berkasus ya kasusnya selesaikan dahar mah tetep bae kudu dibere dahar mah tetep bae kudu dibere kasusnya narkoba selesaikan urusan narkoba kasusnya ieu teh kasus maling selesaikan urusan kasus maling nyana nama ditahanan wajib kudu dibere dahar dibere nginum mandak aya jelema hayang ditahan bae abeh ngeunaheun bae cenah dahar nginum kudu jeung tempe doang aya jelema anu di rumah sakit ge embung balik embung aya aki-aki umur 70 tahun penyakitan diopna mah terus bae kuari geus bisa lelempangan cek pamajikanna cek anak cek dulurna balik bae nyembung aing mah yang di dieu bae cek nya betah jasa balik bae henteu aing mah di dieu bae dibujuk henteu tita balik teh daek bae horenganan nu ngarawatannya nana eta adalah jadi perawat teh bager jasakanyana terus diganti impusna diusapan dielap cekna aing di imah mah jadi lokos kieu aing mah cenah aing di rumah sakit bae ngeunaheun kadang-kadang kacana eta ieu na di non ngaranna ciih teh kiih panti kiihna kapan terus diganti ka diomeng kumaha teh nah eta dong cenah aing ngeunaheun kita balik embung bae sia bae baralik ka ditu heuy ieu mah kita balik pan mayar ide kajian pang mayarkeun bae ngogose betah sakit aing mah di rumah sakit oplon teh cebeta ya aja urang siku poblon eta aya nu hayang di penjara bae balik di penjara lintuh lantaran dahar dibere sanajan kangkung tempe oh beban sakena ngeunaheun atuh macem-macem jelema teh anu ngeunaheun di penjara teu ngeunaheun di luar aya nu ngeunaheun di luar teu ngeunaheun di penjara tergantung kumaha manusia ngan ieu mah tetep bae kudu dibere dahar bae teu dibere dahar doraka samun lamun saja jadi paeh atuh jadi amdun di dunia mah masalah tetep bae di akhirat polisi eta engke disidang ku Gusti Allah urusan kasus mah kasus tapi urusan mere dahar mah tetep bae wajib boro-boro manusia jajak aya hiji awewe ge nyekep ucing eta ucing teh diantep bae dibere dahar teu dibere nginum teu dikaluarkeun teu taneangan sorangan gen teu datang ka pae ucing tersebut pae ditahan disekep ku seorang wanita awewe asup ka neraka ku sebab nyekep ucing ya Allah atuh komo ya jelema Pailam yakun bihi julwatun sabikun pasibu amdin maka lamun memang kijayate iya nyekepna ki Umar teh dina masa nu teu kapiheulaan heula ku lapar teu kapiheulaan ku ngelak teu kapiheulaan teu ieu mah pasibu amdin tah mangaranna sibi amdin geus teu wajib kudu dipayandingan wajib diat doang wa in kana badujuin wajsin walimal habis alhal paamdun lamun memang aya wa in kana muntin nemu yakni aya sawareh lapar sawareh ngelak nyahun kijayat teh kana tingkah lapar jeung ngelakna tapi kunyanan teh dibere dahar teh dibere nginum datang ka pae amdun wa ila
lamun teu nyahoeun fala mentak sing hade sukap-sekep jelema Tuhan tahan jelema tetep bae ieu dahar jeung nginumna ka eta kudu diperhatikeun galibna kekuatan manusia 3 poe 3 penting beda deui jeung lamun make aturan thariqah lamun make aturan thariqah mah pan aya aturanana mimiti ngurangan dahar jeung nginum kabla dituna engke teu dahar teu nginum engke bisa sapoe sapeting 2 poe 2 peting 3 poe 3 peting datang ka engke dibere aturanana 40 poe 40 peting ngan eta geus di luar aturan-aturan syariat mantak ditentang ge ku sebahagian ajaran-ajaran supi teh kos kitu ngan can nyaho ieu teh ndek ngembalikeun jati diri supaya murni suci lamun Kangjeng Nabi diciptakeun memang ku Gusti Allah tina nur teu dahar teu nginum ge kuat ngakuari pangkat model urang manusia biasa hayang seperti Nabi moal bisa ngan mensucikan diri dengan cara tersendiri aya ngan kudu dikhususkeun jelema-jelemana teu meunang di oven mentek nyaritakeun tarekat kitu naon kitu ngaranna mikeun tarekat teu meunang gambarangan ka setiap jelema cara kuari dibuka ilmu tarekat gang semedi banyak itu ilmu tarekat bae ilmu piwalian teu meunang sambarangan jelema na di deuleuh geus datang ka mana syariatna jeung siap teu ninggalkeun dunia ieu teh deuk ninggalkeun dunia menyai mah ahli tarekat boga HP na ge 3 heran aing mah tarekat teh boga HP pan kudu ninggalkeun dunia mentek dipraktekeun apan salat na ge beda ke ahli tarekat nu asli mah urang lamun baru syariat mah salat teh neuleukeunana teh ka tempat sujud tapi pan tarekat mah lain deui neuleukeun irung neuleukeun beteng neuleukeun bobogaan lempeng ka jempol Allahu Akbar ulah make sejak kaula salat tama syariat ngaran lamun urang masih sejak kene berarti urang aya di ruang lingkup syariat zahir tama geus atuh lamun urang salat zahir mangke reungit ge karasa aya nu liwat ge urang di sisi masjid gadeuleu ngagitekna mantep cek orang Lampung gajen kokoh mah ge putih gede adat atuh emang urangna di makom syariat atuh zahir pan syariat mah fakum bi zahir walah takum bis sarair zahir tamatah geus atuh aya di makom zahir ateul karasa reungit karasa dedengean kanyawan emang urangna aya di ruang lingkup eta tapi lamun urangna pindah tidinya pindah ku harima pindah teh hese rasa mantak beda engke sarena ge lamun sare urang make syariat mah disunahkeun ku Kangjeng Nabi teh ngigir urangna di dieu mah daerah urang mah berarti sirah urang aya belah kaler yeuna dikieukeun teh gue ngahareup ka ditu ka kulon ka kiblat berarti ngabayangkeun bahwa urang teh di jero kuburan kitu kapan syariat dititahna kitu bae aya lain kitu aya khusus Kangjeng Nabi mentak teu kahartieun ku Muhammadiyah jeung Persis sebabnya nama teu pernah mendalami eta aya khusus ke syariatna ge lain deui ari ahli tarekat mah kumaha biasa bae lempeng sukuna ka ditu ka kulon sirahna aya di wetan di daerah urang malantaran Baitullah di ditu janjel yeuna saeti yeuna ka dieu sidakep neuleuna ka dieu ka irung ka dieu lempeng suku dage di talian abeh nararangtung kudu dideuleukeun tungtung jempol bari napas kaluhuru Allahu geus ngabayangkeun ieu teh paeh teh aing teh geus lain nonton TV atuh ngabayangkeun lain tahun baruan nyekel petas jeung petasan nu geus kieu lempeng lurus aya babacaan khusus pasrah diri ka Gusti Allah
mantap impian anak nukos gitu mah impian langsung ti Gusti Allah geus bersih mandi teh wudu teh tuh jadi beda kan mantap ieu keur carita ulah sok nandakeun jeung nyebutkeun torekat ka anu sok zikir isin lantaran torekat mah piwalieun deuk ninggalkeun dunya manya barang norekat teu wauh jeung jelema barang norekat hajus hasem barang norek kos kitu amat teu nyaho berarti kana aturan-aturan biasa bae engke namun geus jadina torekat mah eueuh nu dipeke kasieun hiji iwal Allah anu dijalankeun ana secara zahir syariat nyaritakeun wudu nyaritakeun salat puasa ari dararaek mah ari henteu nya nama emang geus ka Allah bae geus salat na ge ngeunaheun nya nama tadu disebut lazat salat teh eta tah jiwana geus ka Allah bae geus masih kena boga perasaan salat sorangan salat teh aing usolli sejak kaula salat eta teh pikir teh moal aya ngeunaheun salat datang ka modar ge kos kitu datang ka paeh biasa-biasa bae salat sebab naon ngarasa dirina nu salat ari ahli tarekat tugas jadi mah pan henteu boga rasa diri nu salat teh naon atuh atuh teh manggeus kos kitu bae teh manggeus pokon kanikmatan tersendiri Allahu akbar eta teh pindah tah eta pindah na tina syariat kana hakikat katempo geus alam-alam katempo teh lain katempo kumaha aya di alam hakikat sagala rupa teh geus ku Allah sagala rupa Allah etalah jati diri manusia teh kos kitu sakumaha Kangjeng Nabi ngan Kangjeng Nabi nyaritakeunana teh khusus sebab di titah dakwah teh syariat mentak teu meunang tak kos karar itu mah teu meunang lamun aya anu ngembangkeun kos kitu kemudian nyana ngajelaskeun cara diurang Syekh Siti Jenar dibunuh cara di Irak Ki Halaj dibunuh bae lantaran naon sasar kudu kumaha teh dirahasiakeun jak kabeh ge engke perasaan teh kos kitu bae Syekh Syarif Hidayatullah Maulana Hasanuddin Syekh Maulana Yusuf termasuk Ki Asdawi Caringin Syekh Abdul Karim terus ahli-ahli Allah teh boga perasaan kos kitu mantak dunia teh leutik nya nama rarasaan teh leuweun naonan ieu teh eueuh sebab naon eueuh pan dunia teh tadina engke bakal eueuh deui atuh kunaon mikiran nu eueuh atuh mikiran nu maha bako bae saha Gusti Allah artina mikiran Gusti Allah teh kumaha atuh aturan-aturanana laksanakeun ulah mikiran dunia mah tadina eueuh ku ari aya ke bakal eueuh deui kok urang riweuh kuno eueuh tuh jaheunya balik ngridit deui eta nu ngantak hese ge ieu ilmu teh lamun diteruskeun ngaji sanggeus ngaji fikih urang ngaji tasawuf kakara ke ngaji tasawuf mah caritaan Minhajul Abidin caritaan jelema nu geus usul ka Gusti Allah nyaritakeun ihya caritaan tama Imam Ghazali urang nyaritakeun ilmu hakikat perasaan dituangkeun di sebuah tulisan kitab Hikam Syekh Athaillah teu meunang saturut-turut da urang nurutan hikam aja dipraktekkeun kurang sasar ujianan naon sababna can datang eta mah perasaan hakikat dituangkeun di sebuah tulisan dijadikeun kitab jadi tauhid aslina adalah hikam tuturkeun ku urang sasar ujian kudu kumaha tuh lalaunan mondok heula sia hayang nyaho ka Allah mondok mun teu mondok moal nyaho ka Allah beneran aing mah geus kolot tinggal modarna doang tah mah tapi saya emang kumaha geus atuh urang sadar bela aing mah meureun moal tepi geus bae bersareat atuh hese-hese amat ja kiai ge anu ka Golkar mah acak-acakan sarua bae nu mantak wani kiai Golkar goblok lantaran langkah-langkahna teu sesuai jeung aturan Allah lain Golkar bae sarua unggal partai ge bego sarua teu akur teh jeung hakikat teu meunang disalah-salahkeun ku syariat mangan mun geus ditempo melalui aturan hakikat salah teh budak naon sebabna cara mah hayang duit
duit mah dunia kamari eueuh engke eueuh diteangan kapuyang-puyang ji atuh kunaon buyengkeun sorangan neangan ka situ geus bae sampaikeun Al-Qur'anul Karim daekeun kahartieun heug teu kahartieun titik ulah sok pake batu loncatan jangan hadean dapur geus kitu tah eta betul salah tah eta teh keur carita kemurnian kesucian jati diri manusia gila lamun neuleuh jelema ngajual Al-Qur'an hanya sekedar sekupi hanya sekedar apansa hanya sekedar pondok pesantren hanya sekedar sebuah majelis taklim ya teu kudu boga majelis taklim nu mewah asal nyaan nerangkeunana handapeun tangkal caingin beuki parah kudu atuh tah sapira sebuah bangunan atuh tah malah nganahonan ieu mun keur carita kemurnian mantak agama dicekel ku lain ahli Allah nilai bae nilai naon sebabna aya unsur duniawian bae berarti berjuang lamun lain pemimpinna ahli Allah moal beres urang minimal hayang boga pamimpin lurah kadahanan ahli Allah anu wauh-wauh deuresan ka syariat atuh urang boga camat nu nyaho ka syariat boga bupati nu nyaho ka syariat deres kadahanan ahli Allah mah nu nyaho ka syariat rada deres tapi hese ban kuari boro-boro calon presiden sangkilan calon lurah nu nyaho syariat hese anu mantak ke ieu kuari teh deuk karoromaha ieu deuk kumaha teh ka mana ieu mistina kumaha ieu lantaran ieu lain itu lain ieu lain itu lain ieu lain itu lain nah kuari lamun geus ilmu tarekat digelar bahaya lantaran naon eta teh mutiara mah tiba heula ge tilok aya nu digelar sisi jalan tilok aya mutiara digelar di sisi jalan kos kauka moal aya nu digelar sisi jalan nu di sisi jalan mah mah kayu Ambon Cikupa mah amakah meuli koka sabaraha duit 10 real 20 real teu mah sarupa tapi tah sama kos kitu mutiara tuh moal bere moal bisa digelar-gelar kos kitu ja eta teh hese tak kuari teh tah urang baheula mah ngadenge Jawa Timur aya ahli Allah Jawa Tengah aya ahli Allah urang kakarak ngadenge doang ge aya Abah Hasan Mangli di Magelang teh tiis atuh teh di Kudus aya Mbah Arwani tiis rarasaan hate teh di Pandeglang aya Abu Yadim Yati jeung Ki Bustomi hate teh tiis perasaan naon sebabna wauh henteu naon henteu urang ngarasa sejuk dirina teu pernah bergelut memikirkan barang-barang nu bakal leungit timbullah Kiai Golkar haridang tah mantak urang nyaritakeun Kiai Golkar we tah kanyahoan kuari salahna naon ngahareudangkeun ka jelema oh nyaho gue sia Golkar artinya non supaya nyaho oh kos itu nu ulah aya unsur-unsur dunia ngaji bae hiji Al-Qur'an teh wahyu hese diartikeunana ge ulah pake batu loncatan hadis teh ulah pake batu loncatan nyaritakeun nu sautuhna nu sabenerna supaya kaharti ngalaksanakeun mah masing-masing boro-boro eta sangkilang minuman keras ge dicaritakeun haram-haram wayah ngaleg-leg mah jeung nginum-nginum bae eta mah masalahna masing-masing kos tadi nyaritakeun aslina zakat atuh praktekna mah kembali ka dirina datang ka mana kekuatan imanna tinggal kitu bae korupsi lain teh dicaritakeun DPR ngabahas korupsi justru di DPR biang keladina da kumaha atuh muih nyaritakeun korupsi justru di dinya sarangna kabeh pemerintah nyaritakeun bagaimana memberantas korupsi bagaimana nyanana no korupsi moal beres atuh kajen kumaha ge ja kabehan tah mah tah balikeun ka diri urang engke ge ahli Allah mah isin ngalengkah ge isin besi salah ngomong isin besi salah sebab ieu teh cak Allah haram besi ku aing teh diharamkeun aing dikutuk ku Gusti Allah isin aing mun geus boga isin ka Gusti Allah berarti akur jeung cakangjeng Nabi al haya'u minal iman isin eta bagian daripada iman
izin ka Gusti Allah heulanan menyalahgunakan hukum nu haram jadi halal, nu halal jadi haram. Ieu mah ustad bae ustad deposito, ustad bae ustad kuari hayuh mawa ka Cisoka neangan umat jang meuli daging. Kumaha lalakona ieu sih, kumaha lalakona geus puguh ngeridit, geus puguh bang tambah deui nu kos kararitu. Kuari aya deui haji ge make multi level sarua bae. Deuk ka rumah ieu ka dituna. Dan mantap jelema anu memikirkeun keselamatan dirina, memurnikeun jati dirina, kemudian neuleuh keberadaan umat kuari. Tinggal embung ka mana nu sabenerna. Embung ka mana hayang nyalametkeun diri behese jasa nyalametkeun diri teh lantaran boro-boro teu ka mana. Boro-boro teu ka maek, boro-boro ka mana di imah bae ge, di imah bae asal daek kuari mah. Urang teu kudu ka mana cicing di hareupeun imah nu liwat ping-ping ambalaya. Susu ambalaya. Aju ngakurkeun jeung nu di imah bagusan eta jeung nu di imah. Mulai teu beres, Pak. Tuh, eta ze neuk saha ieu jelemana anu bakal mimpin agama hese, mimpin negara hese. Ieu mah keur carita baheula mah teger jasa aya para wali-wali Allah. Beuh urang lamun ngadenge Syekh Nawawi nu mantak lumpat ka Mekah ge kumaha dikejar-kejar di dieu ku Belanda. Syekh Nawawi teh lain sambarangan lumpat ka Mekah. Aju cicing di Mekah pikiranna teh hayang ngembangkeun ilmu di urangnya na teh. Di dieu teh geus loba muridna nyaah ka bangsa jeung umat di urang. Tapi nyana teh lamun aya di Indonesia ditangkep bakal naku Belanda dibunuh sebab pengaruhna satu kali ucap luar biasa pengaruhna. Asa cek Syekh Nawawi ngidul, asa cek Nawawi ngaler padahal masih keneh budak keneh. Kunaon eta teu boga intrik, teu boga kepentingan duniawi hiji bae ngajak ka Allah. Jelema narur mantak tangkap cek Belanda kabur Syekh Nawawi ke Mekah. Aman di Mekah mah jeung nu sejen aya eta abuya nu kamari maot teh Daman Huri emang di Mekah na kumaha di Mekah na teh apan manehanana teh lumpat di dieu teh keur zaman Soeharto rit jasa asal kiai teh asup Golkar bae ditangkap nyana embung jasa ka Golkar disalametkeun ku Gusti Allah hakikatna mah nyana lumpatkan ka Mekah eta Kiai Daman teh lain ka Mekah sembarangan embung diteken di Pandeglang tidak asup Golkar lumpat ke Mekah ngan harita mah zaman aman di Mekah jadi guru besar nyana di Masjidil Haram kebelah dieuna Wahabi nyerang keluar ti Masjidil Haram ngan mukimin jeung santri nu ngaji kebelah dieuna sarua pemerintahan Arab teh lantaran Wahabina kenceng jasa akhirna nyana terus diteror cicing bae paling lumpat ka dieu dititah ka dieu deui lantaran dibutuhkeun tafsirna nyana teh muka pasaran tafsir cek nyana lah geus ngeundahan di Mekah ibadah maotna ge di Mekah dongeng di hareupeun kula lain semata-mata lumpat ka Mekah teh haju hayang rineh lain nyalametkeun ku embung-embungna tekanan Golkar. Geus bae ku ari mah Golkar geus runtuh sekarang bersemi kembali. Bae aing mah nyaritakeun teh perjalanan Golkar teh ngabunuh karakter kiai nu ancur-ancur di Pandeglang teh kudu dicaritakeun saha kiaina lantaran anak nama araya keneh kuari di Tangerang anak nama araya keneh kuari hancur santrina 400-500 Pandeglang Serang moal dicaritakeun anakna aya nu ngaraji ka dieu hancur termasuk di Tangerang guru aing sarua di Garut Harmoko datang beak santri guru nu hiji mah aman di Cianjur beak Golkar teh kos kitu cak Golkar emang aing salah henteu sia mas kiaina nu salah sia mah henteu salah terus bae dirinya geus ngendoglos kiaina nu salah kunaon salahna kabita ka duitna kiaina nu salah aing mah lain nyarekeun sia Golkar mah geus runtuh ngan sekarang bersemi kembali sakitu doang hati-hati kiai nu aya sing hade ka Golkar ieu nu mantap kula dicaritakeun deuleu sejarah Golkar ieu urang teh ngaji amil jurumiyah ulah datang ka runtuh deui jauhan Golkar jauhan lain greget ka Golkar na siana ulah hayang duit Golkar sakitu bae Golkar mah terus bae
besi aing pajar nyalahkeun Golkar henteu aing mah gegedena mah nyalahkeun nyanana jeung siana abena ieu ayu urang babarengan ulah kabita kuno kitulah tapi kula aneh zaman harita lamun disumbang ku P3 teh hancur-hancur teh model eta sebabna merasa bahwa di P3 mah ieu adalah ayana pas agabaan jeung dizolimi ku Golkar loba nu dibere ku tokoh-tokoh P3 aman-aman we tapi asal dibere bae ku Golkar sabaraha pasantren di Garut sabaraha pasantren di Bandung geus teu kudu ka Garut ka Bandung jas ieu mah kitu disebut teh cak urang Bandung mah naon kitu ngaranna teu tokoh mana teh naon ngaranna ieu bae Pandeglang teu kudu caritakeun kiaina anakna aya keneh batur kula lama pasantren Serang ajuran pesantren bae 2 tingkat Tangerang lain lalagaan sabaraha kiai panglomana di Tangerang ajur ku Golkar kabitaeun kiaina Golkarna mah teu salah sapira tanggal kayu DPR na nu tolol mah deui sarua. Tapi urang ulah sampai hancur kedua kali keur masa etik wayahna lah lamun dibere duit teh mah ku Golkar cokot bae duitna. Eta mah lebu teh ngaranna. Ih kumaha ieu mah nyaritakeun teh aslina kos kitu tah Golkar teh. Jadi bere ku P3 mah zaman harita henteu pati kumaha. Tapi 2000 ulah aku naon ge geus bae kajen tapak. Batur matapa di gunung wali matapa di hutan di gunung urang matapa ulah daek dibere ku Golkar ulah daek dibere ku partai ulah daek dibere ku bangsa kos karitu beta geus hebat kiai di zaman kuari mah teu kudu ka gunung teu kudu ka leuweung tapa ulah ngeridit tapa ulah boga TV tapa ulah boga HP tapa ulah asup ka Golkar tapa kos kitu geus jadi wali asana kiai asal boga anak bikang bae. Seboro-boro ka gunung dapat dinu gitu guys sejasa Masya Allah karim iyalah cerita ngabunuh jadi berarti Golkar dia pembunuh sebenarnya pembunuh karakter kiai andek besi aya tokoh Golkar dek diajak ka imah awas nu ngajakna ku aing sia ditampiling sia ku aing terido aing mah beneran sia aya sieun sianya dek DPR tah dek camat tah asal aya tokoh Golkar datang ka imah ulah siana ku aing nu bakal ditampiling sia. Wallahu a'lam.